Tah beusi butuh teh tuturkeun aing aya kawan Aing naon maksudna eta? Ka dieu tah. Assalamualaikum. Salam naon ieu mah? Lain mat urang ngobrol secara kolot secara dewasa naon kitu maksudna? Mane mah ngomong-ngomong ka batur manjarkeun pamajikan urang boga hutang. Saha eta nu ngomongna? Tatangga aing, pamajikan aing boraah nganyuk, urang nganyuk dicarekan. Justru mun urang boga hutang suruh pangmayarkeun, ana maneh mangajarkeun majikan aing boga hutang. Saha nu ngomongna mah geus urang mah can pernah nagih. Ieu pamajikan urang mah cara unyak anyuk maneh kumaha aturanna. Ya saha mang bisi ngadu domakeun urang mah Loba nu ngomong cenah maneh pamajikan maneh cenah nganyuk atuh si mama can mayar berarti maneh biang keladina. Gitu saha sok kitu sok buktikeun saha nu ngomongna. Pokona mah loba nu ngomong kade ulang ngaraheutan dinaekeun ka dieu sia. Ulang ngaraheutan hate jelema euy. Heueuh saha Hate jelema mah mun geus raheut hese dek dikumahna, dek diubaranna hese. Ajeun kene raheut ku bedog. Loba obatna di rumah sakit. Raheut ku letah mah hese ubarna. Heueuh saha nu nagih pamajikan aing nyeri hateun ku maneh. Beusi maneh butuh duit, ulang nganyerikeun hate batur pamajikan aing tah aing loba beusi butuh duit. Tong motoran pamajikan aing. Kumaha pamajikan aing teh geunaheun. Sampai ka maot ingetkeun tah geus geunah maneh majarkeun pamajikan aing boga hutang. Saha nu ngomong kitu? Loba nu ngomong, maneh ngomong ka ditu. Keur puasa mang. Ante keur puasa, tah puasa teh ulah lain nahan lapar hungkul, lain nahan haus hungkul. Kudu bisa ngajaga ucapan, ucap lampa tekad kudu dijaga. Majarkeun pamajikan aing boga hutang. Geus maneh butuh duit maka aing tah pake modal. Urang mah teu ngomong kitu teu rumasa Sok riungkeun. Sok urang bawa ku urang. Balik pamajikan aing ku aing pamajikan aing. Sok riungkeun pamajikan aingnya selama aing rumah tangga can pernah ku aing dijeri hatekeun. Nah kumaha dijeri hatekeun? Unyak anyuk majikan aing mau daek nganyuk. Saya sing balik hirup teh mah. Saha nu ngomong kitu mah? Lebaran enak teh awas ya urang riungkeun aing. Saha nu ngomong kitu? Iya nah lawan daek aing mah sia di wani maneh ka aing. Sok keluar maneh keluar. Asal aing. Tah beusi maneh butuh duit tah. Jangan maneh modal tah. Tuturkeun aing aya kawan aing naon maksudna eta? Ka dieu tah. Teu butuh aing mah duit kitu mah. Itu datang-datang gerapa. Anger disabaran teh geus teu bisa ieu mah Terima kasih sudah menonton. Ditunggu video selanjutnya hanya di Warung Konten Ciparai.